Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani faslun. Utawi iki iku pasal sawiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun 6. Antuk mina sawiji yanta ngimankeun sira billahi erek kalawan erek ing Allah eta leuwih alus. Bana tentang kalawan ing alus ing Allah. Lamun ngaji rada maju durumiah balikan kadua mah bakal dina ngabahas makna-makna harap jar kaya ba teh teu mesti kalawan wae harap jar ba. Pas di dieu ing Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikat ya Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitab ya Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusan ya Allah. Wa bil yaumil akhiri sakalikeun mah rek dipotong-potong da eta mah sifat al akhiri lain idofah. Wa bil yaumi lan kalawan dina al akhiri kang akhir. Wa bil qadari lan kalawan pamasti. Khairihi tegese kang bagus ieu qadar. Wa syarrihi lan kang ala ieu qadar. Minallahi qadarna teh minallahi saking Allah Ta'ala halek maha luhur ya Allah. Sok dibaca. Cepat heula karena aya obrolkeun kayaknya. Bari nungguan itu barudak keur ngaji Al-Qur'an ya barang sakalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna pasal kadua dek nerangkeun sapirang-pirang rukun iman. Rukun agama nu nomor kadua teh iman sesuai cek hadis nu kamari teh dicaritakeun. Rukun kahiji Islam, rukun kadua iman, rukun katilu ihsan. Kamari artina Islam tos berikut rukun. Ayeuna artina iman, ari sagatna mah sarua jiga Islam tingali bentukna iman. Tina amina ya'manu asal nama mujarrad nama amina ya'manu amnan. Masukkan kana mazid warna awal bab kahiji berarti ditambahan hamzah jadi a mana yu minu imanan tukerkeun we hamzahna kana alif dina a mana jadi amana yu minu eta mah rek ditukerkeun rek angar teu naon i
man berat tukerkeun hamzah nu kadua hamzah pafi'il teh kana iya jadi iman. Dari ngaji tasrif mah moal nu lolos moal dek segat kos kumaha ieu bentuk kata naon bakal kapanggih da aya polana. Tak kudu ngaji tasrif. Moal mah kacebak. Amina ya manu amnan mujarodna aya amina teh aman, aman, tidak takut, sentosa. Akhirnya diasupkeun kana majid amana, amana itu asalna. Tah heulaanan ari artina iman secara arti kata naon bahasa cek lugot secara bahasa artina iman teh cek lugot mah at-tasdiq artina ngabenerkeun membenarkan jadi ngabenerkeun kana sesuatu disebutna iman kana naon we lamun aya hiji beja hage dibenerkeun ku hate euy tadi anu tabrakan di Cipari motor jeung engkel nah nu mau bejana teh jelema nu tara belecak-belecek biasana nu mau bejana teh jelema anu tara kadenge ngawadul sia teh boro-boro ge hal anu penting kaos kitu hal-hal sepele ge can kadenge ngawadul eta mau beja anu beja tabrakan teh maot nu mau motorna mah duaan budak karunya tah hate ngabenerkeun kana eta beja tah pagawean hate eta disebutna iman. Jadi bisa nyebutkeun kieu amana Zaidun. Amana geus ngabenerkeun saha Zaidun Zaid karena naon? Karena berita anu dibawa tadi. Atau kita dengar di televisi, misalnya cek pembawa berita diumumkan kepada seluruh warga Indonesia yang ada di Jawa Barat pada hari anu misalnya akan terjadi gerhana matahari melintasi Jawa Barat pada jam sekian sampai jam sekian misalnya beja gitu. Hate teh ngabenerkeun kana eta beja teh. Mangka pagawean hate eta disebutna iman. Jadi iman mah pagawean hate. Ai ngabenerkeun apa pagawean hate. Lamun Islam tadi pagawean badan dina artina oge pan Islam al-inqiyad lil ahkami syar'iyyah. Tunduk, turut, pasrah karena hukum-hukum syara. Berarti si awak eta turut karena hukum syara tah pagawean eta disebutna Islam, di dohir Islam. Lamun iman eta mah pagawean hate da artina oge cek lugot at-tasdiq ngabenerkeun. Ngan cek lugot mah umum kana naon ngabenerkeun. Tah ari ngartina iman cek istilah syara, cek agama nu disebutkeun rukun agama teh anu kadua iman teh naon ari iman cek istilah syara ngaran iman cek syara mah iqbalul qalbi wa id'anuhu iqbalul qalbi wa id'anuhu lima bid darurati lima bid darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh kan dibaca? Iqbalul qalbi wa id'anuhu lima bid darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iqbalul qalbi wa id'anuhu lima bid darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artina iqbalul qalbi di dieu mah narima hate. Narima hate wa id'anuhu jeung pasrah hate. Hate. Narima hate, pasrah hate lima bid darurah kana naon wae perkara anu secara jelas geus kanyahoan eta teh tina sebagian aturan agama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa diringkaskan begini, bisa diringkaskan. Disebutkan iman cek istilah syara narima jeung pasrah hate kana sakur-sakur
aturan agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah pagawean hate narimana eta disebutna iman. Misalnya Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa setelah mati maka manusia di alam kubur bakal aya narima pertanyaan dua malaikat. Hate narima kana eta beja? Hate narima pasrah karena yen di alam kubur teh bakal aya kitu. Tah pasrahna hate kana eta beja kakarek disebutna iman. Atawa cek Kangjeng Nabi teh lamun jelema ngalaksanakeun ieu perkara anu misalna contohna we cek Kangjeng Nabi lamun jelema maca surat Kahfi dina malam Jumat maka eta bacaan teh matak nyaangan antara Jumat jeung Jumat. Lain nyaangan secara harfiah atau secara zahir. Nyaangan secara maknawi, matak ngiparatan dosa antara Jumat jeung Jumat jeung matak nyaangan kana hate eta jelema antara Jumat jeung Jumat. Narima hate kana eta berita ti Kangjeng Nabi teh, da pagawean eta iman teh kitu. Mangkani loba Kangjeng Nabi teh nyaritakeun perkara teh ieu itu caritakeun ku Nabi. Engke bakal anu terus dia lamun ngalakukeun kieu bakal kieu, lamun ninggalkeun anu bakal di kieu. Tah narimana hate kana eta berita-berita ti Kangjeng Nabi anu jelas eta kaasup aturan agama, hate narima. Tah narimana hate jeung tundukna eta hate itulah yang dinamakan iman. Jadi sakade iman mah pagawean hate. Matak lamun jelema ditanya ieu si jelema teh jelema beriman tawah henteu. Memang secara saliwat mah susah mastikeunana. Dari iman mah pagawean hate beda jeung Islam. Asal jelema tiap waktu ngelaksanakeun salat, bulan Ramadan puasa, ketika boga harta nepi kana nisab ngaluarkeun zakat, ketika mampu melaksanakeun haji ka Baitullah teu kudu ragu urang. Islam eta jelema. Sehingga hukum-hukum Islam berlaku ka eta jelema. Tapi apakah si eta hatena iman tawah henteu? Ya gumantung eta urusan mahnya Allah taala. Ya termasuk urang oge. Apakah urang teu geus kaasup jelema iman tawah henteu? Ya kumaha hate urang urusanana. Mun hate urang tak nerima, tunduk, pasrah karena sakumaha berita-berita ti Kangjeng Nabi ngabenerkeun. Bahkan dina tarif sajian mah tasdiqul qalbi bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya nu artikeun kitu. Iman tasdiqul qalbi bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngabenerkeun hate kana sakabeh berita anu disumpingkeun ku Kangjeng Nabi. Eta disebutna iman. Dina sawareh kitab mah kitu na'rifanana. Tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurah bisa dipanjang. Ngabenerkeun hate kana naon wae beja anu dicarioskeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah pagawean hate eta disebutna iman. Matak iman teh geuning dina sawarehna mah nepi ka nyampe kana 77. Eta nu disebut dina dahan iman, kepercayaan tentang anu tentang itulah iman. Percaya kana anu. Ngan aya ti antara bab iman, bab kepercayaan hate anu dianggap pokok sehingga disebutna rukun. Sabaraha hiji ari rukunna iman, arkanul iman sittah. Ari sapirang-pirang nu dianggap rukun iman eta aya genep. Tah ieu nu genep perkara mah kepercayaan anu bangsa pokok. Tah nu sejena engke nginduk ka dinya mah tah disebutna dahan. Syu'abul iman. Dahan-dahan keimanan. Nu jadi pokona bibitna genep ieu. Sehingga lamun anu genep ieu nya, lamun aya jelema hatena henteu ngabenerkeun kana salah saeuji hal anu genep ieu, eta biasa dianggap batal imanna. Lain cacat deui, lain kurang sampurna batal imanna. Eta engke jelema teh nya
ningali kana kecap iman Islam kade ari iman mah urusanana hate, lamun Islam urusanana anggahota badan. Lamun aya jelema anu anggahota badanna tunduk turut pasrahkan aturan syara disebutna Islam, jelemana muslim, hatena benerkeun kana hal-hal nu pokok terutama kana rukun nu genep ieu disebutna mukmin, jadi mukmin muslim. Ta eta anu alus luar alus jero, tahirul qalbi jamilud dhahiri, alus bersih hatena alus luarna. Ta urang mah osok salah ngahartikeun. Jadi bersih hati alus luar teh kana dangdan, bukan maksudnya itu. Awakna dipapayasan ku pagawean-pagawean syara, hatena cengang. Itulah tahirul qalbi jamilud dhahiri. Mukmin muslim asli. Aya deui anu dhahirna sok ngalakonan jiga batur kana pagawean-pagawean Islam, muslim disebut. Ngan hatena mah sama sakali da ngalakonan kitu teh karena mungkin sieun. Mun zaman harita loba anu kituna karena sieun. Di zaman Kanggian mah karena sieun we dalam teu miluan kieu berarti urang bakal diasukeun kelompok kafir, bakal diperangan misalna. Atau kudu mayar upeti. Tapi ka jadi we pimiluan Islam tapi hatena mah teu pernah asup. Hatena mah teu pernah asup eta rukun-rukun iman teh kana hatena. Mangka eta muslim munafik. Nah, kata munafik eta anu aya dina hadis, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Jalma-jalma munafik bakal aya dina lapisan paling bawah dina neraka. Jadi siksaanana leuwih ti jalma kafir asli. Sabab eta mah dohirna mah Islam, jerona mah kafir. Entah sok disebutna engke muslim munafik. Aya di anu kafir asli kafirna. Dohirna teu daek ngalaksanakeun Islam, teu pernah ngucapkeun syahadat, teu pernah ngalakonan hal-hal nu disebut rukun Islam teh. Hatena kitu deui, eta mah kafir asli. Kafirna luar jero. Aya deui anu luarna mah mungkin teu pernah ngalakonan syariat-syariat ajaran Islam, dohirna syahadat oge teu pernah, tapi hatena mah nyapa bari mempercayai. Maka secara dohir eta jelema teu meunang disebut jelema Islam, teu meunang disebut muslim. Jadi teu bisa ngalaksanakeun aturan-aturan Islam ka eta jelema, seperti contoh lamun maot teu meunang di urusan seperti urusan jelema Islam. Adapun urusan hati manehna jeung Allah taala, engke di akhirat tanggung jawab manehna jeung Allah taala. Jadi jelema teh aya opat rupa. Aya muslim mukmin, muslim munafik, aya kafir zahir batin, aya kafir zahir mukmin batin. Aya yang salamat dunia akhirat muslim mukmin. Lamun patokan salamat akhirat mukmin tah. Lamun patokan salamat akhirat mukmin. Lamun hayang salamat dunia salamat akhirat muslim mukmin. Lamun salamat dunia wungkul muslim. Ngalamun hatena teu mukmin ukas munafik di akhirat mah leuwih cilaka. Lamun cilaka dunia akhirat kafir dohir batin. Nya luarna maksudna di duniana berlakukan hukum kafir kasih eta. Di akhiratna nya hukum kafir berlaku ka manehna cilaka. Tamatak orang kudu tegas mana rukun-rukun Islam berjalankeun ku urang. Marah urang sah disebut jelema Islam sehingga hukum-hukum Islam berlaku ka urang. Terus deui supaya selamat di alam akhirat ieu iman nu jadi patokan. Tadi ngaran iman teh tasdiqul qalbi bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid darurah. Benerkeun hate kana naon wae perkara nu disumpingkeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina pirang-pirang aturan agama. Aya anu jadi rukun iman eta aya genep juga sesuai cek hadis mata disebut genep teh karena dina hadis lage ketika Rasul ditaros ahbirni anil iman Rasul ngawalana antu mina billah al iman antu mina billah
Jadi rukun iman teh nu kahijina antu'mina anjeun ngaimankeun. Naon ngaimankeun? Heuh ngabenerkeun hate billahi tentang Allah. Jadi rukun ka iman teh nu kahijina iman ka Allah, ngimankeun hate ka Allah. Keun ke carana. Urang caritakeun. Carana mah ngimankeun hate ka Allah. Wa malaikatihi kadua ngimankeun hate ka sapirang-pirang malaikat Allah. Wa kutubihi katilu ngimankeun hate kana pirang-pirang kitab suci nu diturunkeun ku Allah. Wa rusulih kaopat ngimankeun hate ka sadaya pirang-pirang utusan Allah jeung nabi-nabina Allah. Wabil yaumil akhir kalima ngimankeun hate kana ayana keberadaanana hari akhir, hari penghabisan. Sok disebut deui kiamat. Mempercayai ngaimankeun hate kana bakal ayana hari akhir. Wabil qadar kagenepna iman mempercayai meyakini hate bil qadari kana ketentuan minallahi ti Allah luncakeunlah ka hareup. Wabil qadari minallah mempercayai kana ketentuan keputusan ti Allah. Khairihi boh nu alus keputusan wa syarrihi jeung anu teu alus. Ngan eta teh kurang sopan bahasa kitu disandarkeun ka Allah. Mata guru mah nyontoanana nyontoan yeun bahasa ngarah lemes sopan. Khairihi boh papasti atawa ketentuan anu amis nu geunah wa syarrihi jeung ketentuan anu pait. Dalamun ditingali ti jihad Allah mah alus kabeh ketentuan Allah. Ngan tiba na kanu dibere ketentuan aya sageprakan memang alus cek manehna ge. Akur jeung kahayang alus teh. Kawas cager. Nama baik terjaga kulawarga calager balagur tatangga balalager nyaraaheun dulur-dulur nyaraaheun pamarentah henteu curiga terus deui tatangga baraya babaturan ngahargaan pan ngeunah kitu aduh aya deui wasyarri qadar teh anu syar teh anu pait sageprakan mah teu akur jeung hawa nafsu leungit harta leungit jiwa tinggalkeun maut kudu dipikanya leungit cager datang penyakit leungit nama baik dipitnah dihina batur dicuriga ku pamarentah dianggap teroris penyebar paham radikal anti NKRI dan lain-lain misal penyebar hoak dan lain-lain dituduh nyebarkeun penyakit menular di jauhan ku tatangga baraya jeung dulur jeung babaturan loba hutang hese mayar diabreg kudu nagih pan teh sageprakan syar tapi engkena teh ketika dihulangan saeutik eta teh tetep we alus waktu harita keur urang pangna dikitukeun teh Allah teh nyaaheun rek ngelingan lamun eta ketentuan syar tadina berangkat tina urangna teu bager berarti eta teh disebutna lain siksa atunya pepeling ti Allah. Ngan lamun eueuh sebab teu bager dari ukur-ukur mah kutimbangan syarat ti harita ka tukang teh akur we lain rasaan ieu mah. Lain rasaan halus wae, lain rasaan. Diakur ke kutimbangan syarat nya standar dipigawe ku urang sakakuatan hukum syarat. Tapi Allah nibakeun qada syar, tamangka syar eta kaasupna ujian. Jadi kada ulah ujug-ujug nyebut ujian aja. Nah, nyebutkeun panyepret teh. Urang hese wae ngaji eta nyaannya Gusti nyobana teh heula. Kumaha salat subuh maneh? Salat isya maneh? Salat duhur, asar, maghrib berjamaah wae? Tawah henteu? Waktuna awal wae atawa sok geus paneuri? Tuluy deui dina barang dahar dijaga tawah henteu antara nu halal nu haram nu syubhat. Tuluy deui ngaji Quran maneh kumaha, sholawat maneh kumaha, ngajina kumaha, ngapalkeunna kumaha. Lamun ternyata naon sebutna teh
lain reka ulang naon sih jejak digital urang ka tukang ti mimiti harita ka tukang teh ramijud cing loba astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi cing loba ngaduana ka Allah teh Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan Gusti pamugi ulah nyiksa abdi kalau seandainya in nasina kalau seandainya kami lupa au akhtana atau kesalahan dalam mengabdi. Rumaha teh seueur cacat pamugi we ulah dugi ka disiksa repot-repot teuing kieu bilih abdi teu sobat. Gusti uning kana kondisi jiwa abdi. Nah, gitu. Lamun can sadar kitu hayoh nyangka ujian bakal dijemel terus. Heuh sakola henteu make jeung nyangka ujian kumaha mimiten asa teu pararuh. Dan ujian manu sakola. Dama paling ge hukuman anu disegerakeun di dunia ngarah naon? Kesempatan emas ti Allah nyaaheun keneh ngarah balik pikir. Jadi getol ngajina, getol berjamaahna, getol ngapalkeunana, pipilih barang daharna. Teu asal melenung beteung gitu. Ieu dahar ieu entong. Dan lain-lain lah perbaikan diri. Insyaallah teh. Ngalamun tadi teh track recordna alus, diulangan teh tetep bari akur-akur. Asan teh aya nu nyimpang secara banget. Tapi masihan syar Allah. Pait. Mangka eta teh ujian, nu diuji teh berarti nu sakola rek naik kelas. Mangka eta mah sing lobana teh Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Mun Gusti ari nguji mah ka makhluk eta mah hak Gusti bade ku saageung kumaha ge mung pamugi bilih abdi kalah ka janten awon ku ieu ujian Gusti langkung uninga tatereh teh mah diangkat ulah suudon lamun nyangka Gusti teh kieu-kieu teuing ka abdi teh. Maneh marek ditaekeun kelas kalah munu. Wah nu tadi teh ya Allah iraha ka iraha ya nguji ka urang puguh keur dijemel lain diuji teh eta salat subuhna, salat duhurna tekor wae. Mah buru-buru eureun teh pait mah. Mata hayang tereh eureun pait mah sing alus nama anana tingali ka tukangna trek rekoran. Lamun tina track record buruk istighfar cing loba. Lamun tina track record teu buruk cing loba DP ka Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Gusti pamagi ulah maparin anu kinten moal kiat ka abdi. Bilih abdi kalah janten awon. Teh nya tangke secara lebarna mangke nganu jelas ieu nu genep kepercayaan ngeunaan genep perkara ieu ngeunaan Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul jeung nabi, hari akhir jeung kepastian, ketentuan ti Allah eta mangrupakeun pokok keimanan, rukun disebut. Sehingga lamun aja lama anu kana salah sahijina teu ngaimankeun ti antara genep ieu atau salah, engke dipertanyakeun keimanan. Hariwang sieun eta jalema cilaka di akhirat. Hati-hati. Terus kumaha tuh carana iman ka Allah jeung ka malaikat jeung ka anu sejenna nyangken urang paju insyaallah Allah alam bisawab.